Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun hanca deresan kitab Durratun Nasihin halaman 148 sanes 178 geus ririakan ya. Kantun qauluhu wa fi khabarin akhara wa fi khabarin akhara wa fi khabarin sareng eta tetep dina hadis akhara anu sejen yakhruju ari aya lafad yakhruju yakhruju bakal kaluar saha asoimuna pirang-pirang jalma anu puasa kaluar min kuburihim tina pirang-pirang pakuburanana itu soimun wa yu'rafuna sareng dikenal itu soimun teh biri hisyamihim kalawan seungit puasana itu soimun wa yulaqauna sareng dipendakeun itu soimun teh bil mawaidi kalawan pirang-pirang mawaid. Ari mawaid teh kadaharannya maidah wal abariki sareng pirang-pirang kendi yuqalu dibasakeun lahum ka itu soimun teh naon kulu qad ju'tum lafad kulu qad ju'tum kulu pek ngadalahar atawa pek dalahar aranjeun kabeh qad ju'tum nyata geus lapar aranjeun kabeh hina saba'a dina waktuna sareubeeh saha annasu jalma-jalma wasrobu sareng pek ngarinum anjeun faqad atistum maka nyata geus dahaga geus haus geus hanaang aranjeun kabeh hina rawiya dina waktuna salaleger saha annasu jalma-jalma wastarihu sareng pek istirahat aranjeun kabeh payakuluna maka tuluy barang dahar itu soimun wa yasrabuna sareng ngarinum itu soimun wa yastarihuna sareng istirahat itu soimun wan nasu bari ari jalma-jalma pil hisabi eta tetep aya dina hisaban amal titik. Wa qad jaa fil khabari wa qad jaa sareng nyata geus datang fil khabari dina hadis naon la yabla lafad ya la yabla mual buruk saha asyaratu naparin atawa naon atawa saha 10 pirang-pirang golongan atawa 10 jalma maksudna 10 golongan mual buruk jasadna ieu teh nya atawa layabla mual buruk atawa henteu buruk 10 golongan. Mana nu 10 teh annabiyyu tegesna kahiji nabi moal buruk tah wal gozi sareng kadua tukang perang anu perang wal alimu sareng katiluna alim jalma anu boga ilmu wasyahidu sareng kaopatna syahid jalma anu maot syahid wa hafizul qur'ani sareng kalimana jalma anu ngaraksakana Al-Qur'an di urang mah masyhur hafizul Qur'an teh anu katalar Qur'an wal muadzinu sareng kagenep jalma anu tukang adzan wal mar'atu sareng katujuhna awewe idza matat di mana-mana maut itu mar'ah fi nifasiha dina jero nifasna itu mar'ah jalma anu maot keur nipas berarti lamun keur nipas mah sabada ngalahirkeun
Waman sareng kadalapana jalma kutila anu dibunuh itu man teh mazluman barina anu dizolim, jalma anu dizolim nepi ka maot tah eta teh moal buruk. Waman jeung kasalapan jalma mata anu maot itu man yaumal jumati dina poe Jumat, walailataha sareng kasapuluhna jalma anu maot dina malam Jumat, dina wengian Jumat. Titik. Eta 10 golongan jalma anu moal buruknya. La yabla asyaratu nafarin. Wa fil khobari sareng eta tetep dina hadis anin nabiyyi ari aya lafad anin nabiyyi nampi ti Kangjeng Nabi atawa katampi ti Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Alaihi eta muga tetep ka itu Nabi teh as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan. Yuhsarun nasu yaumal kiamati lafadna teh yuhsaru bakal dikumpulkeun saha an-nasu jalma-jalma yaumal kiamati dina poe kiamah kama kituna teh sapertikeun perkara waladat anu ngalahirkeun hum ka itu nas saha ummuha pirang-pirang indungna itu ummahatuhum atunya aya lafad tuhum teh katingali saha ummahatuhum pirang-pirang indungna itu nas hufatan barina anu nyeker teu make sendal urotan tur anu tataranjang. Faqalat maka ngadawuh atawa ngucap saha Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha radhiya muga mikaridho saha Allahu Gusti Allah taala barina maha luhur Allah anha ti itu Siti Aisyah ngucap kana lafad ar-rijalu wan nisa'u ar-rijalu pirang-pirang lalakina wan nisa'u jeung pirang-pirang awewena qala ngadawuh Kangjeng Nabi kana lafad naam sumuhun bener qalat ngucap itu Aisyah kana lafad wa sau'atah yanduru duh kagorengan kuring ningali saha ba'duhum sawarehna jalma-jalma ba'don kana aurat sawarehna deui atuh lamun kitu mah silih tingali kagorengan nu hiji kana kagorengan sejen aurat nu hiji ditingali kunu sejen aurat nu sejen ditingali kunu sejena deui pedah tadi bahasana ditaranjang padoroba maka naon ari kieu teh nepakeun nya saha an-nabiyyu ari asli doroba maneunggeulnya maksudna nepak padoroba maka nepakeun saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi alaihi sholatu wassalam alaihi eta muga tetep ka itu Nabi as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan yadahu kana panangana itu Nabi alaman kibaiha kana tak-takna itu Siti Aisyah kana dua tak-takna itu Siti Aisyah di kieu beureun plek tah dapkeur pahareup-hareup wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi kana lafad ya benata bani Abi Kuhafah cekap heula nya panjang keneh wallahu a'lam bissawab.